midangaken kaula tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan pada perlayat sang bulan 14 tegenek cing tumalek mek balung timur jalan ke desa Sapuan mangga gerak telasan pilihan dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler berang puting halodong hiji pecang salah bener awewe lalaki Kangjeng Rama nu parantos teu aya Kangjeng Ibu putra bakal ngantunkeun salira banyu anak ama Sumadra Srikani Sumadra kalah merah bangsa Sumadra pilihan akannya Akang bakal ngantunkeun alam rame papisah rasa jeung nyawa pilihan kulur-kulur anu satuhu baraya anu sapia Allah bakal ngantunkeun alam rame Masamulan salam siapa alam nirwana alam asal mana ayeuna keur di mana ayeuna keur aya di alam sabab musabab dek mulang ka mana ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna ya Geus sepa si Arjuna Pino damel Gusti mangga we gerak telasan ka dieu basakan Sakalat Syarjuna modar Syarjuna padahal eta batu alina alusna oh lamun dijual ku aing payu jigana 300 salawe Syarjuna geus ngajengjehe ngaungsar jadi babadag wah Gusti naon tingali itu aya jelema cing kalunu tiluan mana itu Gusti itu anu tiluan imalan Gusti sahanya saha eta anu saurang megandang teh jelema teh eta nu duaan deui kaluluhu jelema teh sahanya kayak ulah waga loba carita urang dengekeun heula nah eta teh jelema teh urang mana imalan Gusti ngadon saing suntrung deui itu jelema nu duaan mah deuleu itu oh cikan urang sampeurkeun ku urang cikan Gusti punya suci sinatia senyata Bambang Aji Setra ningrat kairing asta jinga dawala asrana dening Prabu Limantaka di setengah hingalas pringgan tiga jalan Tanir ratang ademan Tangan demam yang pakuling
Serana setengah singgalas pingkan dengan salah. Setengah singgalas pingkan dengan salah. Islam Haji Syukur ingat sahaya sahaya sahanda dari mana sana Aduh, Adim, sugan dewek pager dulu nu ngajajar teh. Bangsa Silemin. Lain bangsa naon tuh itu urang gitu. Kemana hati-hati, Mang? Coba bentuk sebenarnya jawaban saya. Urang mana dek kamana? Kamana urang? Jeung saha? Oge kamana? Eka mana urang mana naon maksud aya di leuweung saha arana upami tercanten mangaran kaula teh asring ketraningrat kaula nu saha setraningrat aji setraningrat tepino kaula nu ya haji euy teuing da nyingsat kitu ningrat bureun halus eta manu hiji ngomongna euy. Sakola diajar maca. Ini di sakola. Ini ulin jeung dodo. Ulina ka saung. Ini jeung dodo rek kudaan. Kade bisik ngeun ke. Ngajar si anu si itu nu pegek rek pawe aing. Aduh, obat ilaha illallah. Juga ada kadek dulu. Oh. Naon di mana Andika? Upam percanten kaula teh tipade sang Setrawinangun. Tipade pokar Setrawinangun. Panun. Oke, Setraningrat ngaran Pino. Ali saya. Ieu teh mana paungan kaula. Saha ngaranna? Sahali ari mana pamili palanu diikat bapak kau luka telah mah abdi teh Heni Ponorogo lain nanya ngagenti ngaranna teh nya kat nyingsat ari eta tukang sah sayang irung eta anu tukang alus pipahna lain pipah irung ngaran kuring saha kamani gen mun sakalian rigen gitu belagu adek adika anu mawi kaula teh bade lumampas sejak neangan gawe ajari dek neangan gawe laras pisan dek neangan gawe kamana bade hai kaula teh kamana we anu narima rumasa kawan kampung padusunan Baulisung kaula rek neangan gawe dina waktu ayeuna contoh coba minta supaya jawaban dek gawe teh gawe ka nagara mana nika ya ka nagara mana anu narima kaula ari urang di kana naon ari ahli kana naon sing minta supaya jawaban profesi maneh kana naon saha si ai profesi teh naon monyong abdi nya anu mata kudu dek bergaul teh kitu profesi Ponorogo itu lagi ngitung pas atuh ari kita lagi ngompa ban mobil ya belagu pergi ngompa ban mobil kalkulator atuh nya saya dupi salina teh saha anu mana bade angkat ka mana ngaran kaula Prabu Limantaka kamu saha Prabu Limantaka Prabu Limantaka itu salah dupi ieu tak ieu pati kaula Pati Liman Badra kaula Pati Liman Badra mun sakalian euy limun
Urang ngaran kala dutiksa saya kaya darwaksa. Bisi mana apa wingceng dekala memre. Nawe. Hari itu bade angkat ke mana ahli mana saya. Di negara Guha Selabintara Siluman. Negara Guha Selabintara Siluman. Kaban pah. Dekana anjin anjina. Ya. Kalau tina waktu anjina nyata geus malas patik dan lanceu kaula. Saha lancekan diga? Lanceu kaula ngompa manjenawi ti nagara Guha Selabintara Siluman. Eta lanceu kaula teh kungsi di cicing Arjuna panengah. Jadi anu ti waktu ayeuna geus hasil mah si Arjuna sasat mang malaskeun pati kana kanjir anu jadi lanceu. Kakak. Pasabarna. Gusti jumpe. Ai kuman badran teh Arjuna parantos mah. Di mana? Itu kang kuai geus dipayahan. Malahan pusaka yang jaman sekali musada. Ngara lambang kagungan negara marka geus kapimilih ku kaula dina waktu ayeuna. Ngaran itu sabenerna pisan kata apa saja. Hari itu bade angkat kali bae pusakana geus bae anjir pandawa ku aing kabeh oge. Pintar. Gimana sih kan? Aden Aji Laci aya Aji Setraningrat. Tulungannya abdi tai. Kau minta tanah geus mal tuan tanaga. Sae. Jadi Arjuna teh geus pasing pati teu karing peraya. Memang jenawi ti nagara Guhara kadang kasauran ieu Prabu Limta karehing Arjuna parantos kumasing diciptakan peraya. Kalau tidak terlalu ehan. Jangan. Itu kang panjang tapi lumawan bisa sekali rata sekali musa angkat ikut saya nawak kurang ajar pengawa Haji Setran. Nah Haji ditaitot ngaon siga melotot tadi. Ulah saya ga anu amek. Tegas. Emang punya memang dewek oge amek. Ulah ngajar sia montong ngalelewek barang limbah da ka bawa ke 5 kilo sia. Juga memang malah dobleu. Asal bakal bisa malaskeun pati kana kanyarian Arjuna lintang ti kaula Haji Setraningrat. Kurang ajar basat. Coba-coba orang perang giri gambar perang. Giri gambar perang guru. Toya gambar perang sabas nengsiara. Memparang yang pada anak menak tunggal anak menak. Kurang pananya kasabuk yang tata tuang partiga. Basat. Tega. Aku sing tega. Pati aku sing tega. Serius ku abdi Gusti. Wah, ya bangkok kurang ajar. Haji sedang ingatan. Tepina kawa Haji. Kira aku. Naon? Poi baka putus riwayat. Kira kawa entong dina poi. Kia detik kia teh harangan anak. Ngawa. Iya kok. Ngawa cik. Nuam. Memang dewek kok. Siapa?
Ay, nakabayakan ka. Hiji deui. Asa ka kurang ajar. Penastik ka sae kawan. Ieu pati liman badar dipun camak. Tumi balemah. Orang amut di bumi alam. Ieu orang tak kena. Ampun. Bayaga. Tatarut. Paehan kuaing pati liman badar. Iya pati lima badar usuk tenggorokan anakku iya aja seteringat. Aduh kurang aduh. Patih masing cuma kaning pelaya batur ke penguakul buaya mangap. Iya. Seteringat. Ya. Kurang ajar siapa aing dek di paehan. Maju. Ling, derek maju karuta. Udah ngajar sia di paehan ku aing. Alah entong make jeung ngariweuhkeun. Dah teu di paehan kumaha ge bakal paeh dek mah dulu. Woi. Punyang sia. Aduh, euy. Alah silakan aing didengkek dulu. Sak. Alah dikacukeun ka dikeun sia euy. Mah ya gelo. Ya, maya dos. Ada ngebekok kain sia gelo. Aduh, ampun. Liman. Aduh, ampun. Kana modar sia. Bina cing saja. Aduh. Ampun. Ayo. Modar sia. Bina cing lu. Aduh. Banyak lain. Aduh, ditungkup semua lain. Udah ngap. Lantong. Dipaehan. Mamam. Aduh, siapa ya yang dahar. Aduh. Yang mamam siya teh. Yo, dikasih ku yang dikasih. Lumayan ini. Aduh. Aduh, siapa ya. Aduh. Dos lu urang dek pae. Kunci dulu. Aduh. Urang dek pae. Modar sia. Aduh. Naon. Aduh gara. Ya, sak ningal lu ho. Lain gara. Urang dek pae. Kunci. Beja heulan nanti sia. Kau sabaraya kain dulu. Itu lahir sia. Urang dek mere dunya modar dulu. Dek mere harta karun. Di mana we? Cokot itu non shampoo bila itu. Nah duit itu lain. Mas lain. Inten. Nah oleh urang di tadi di ruang di juru di ditu di kebun sampo laon tadi uing yang itu yuk namun tu di meja di kali yang murid gua mau tidak metek lebih aing ya kami dah bila tik ya aduh jadi kodaran gue. Sok sadara. Yang. Kapan cek? Ye. Modar gue baca dia. Jai. Kunci. Sedang walat dia balat semakta tinaga guha Bintara.
Bubar kata urang. Ieu nafsuna Prabu Limantaka anu lain lumayan. Pop siga purna bana we dewa. Pop siga purna dewa. Ya. Gila ya. Ya. Sat Prabu Mataka ya Ajar bangsat Cek ngaran Aji Sendingat orang kapilang kare riwayat Andika kuaing bak rambutnya umur dia wajah Jawa di dapina ayo entang makin jangan mas cerita macua puasa Liman Najis setraning rat lumayan. Waduh, cewek kerengoranya gitu dulu. Waduh, hebat aya genong macan mah. Aya comot dage mah. Yaan usi kuring kahlau ge. Hebat pisan euy. Waduh, itu. Weh. Kau Bang. Jawabna. Ya, pot begitu. Lihat. Sama teh abdi 3 kali. Ya mati aja. Wenlung. Aduh. Itu bisa. Waduh. Wajar. Iya. Jangan bersab. Stop, biar penkunjung. Asa kena dibalangkan puasa. Pasti kesayang cuma para. Aji Setra ningrat di balang kumayang si kesayang. Aduh itu bunga dari jalur penuh. Aduh Gusti, kumaha Gusti adalah ya. Dulu, aduh, mak, dulu, aduh ya, kumpat yuk. Lampah tak kasar di panita Kalaraya. Sang melangkah putrananya tanah Haji Setra ningrat lumampa. Hei.
Sayang.